Teu cara ka Aljabar mah ngabring ti dieu ka Aljabar. Mending seragaman. Kerudung hejo, baju hejo, gamis hejo, tas hejo, ngabring ti si Galondo. Naudu bila aya lu sok Aljabar aya. Oh ari Aljabar di foto-foto, ari Masjid Al Amanah ti di foto-foto acan. Aya nu kitu aya. Heueuh, ari masjid nu jauh, dieu teang si eta mah. Ari masjid anu deukeut diantep. Kade urang teh pahili geuningan ceu da euceut teh lamun maot moal matak disolatkeun di Aljabar. Rek saha nu aing mamanana atuh. Subhan. Matak wajib alaikum bi mahabbatin ulama minimal. Dina hate teh aya rasa mika cinta ka para ulama. Matak ya kiai teh eceu ngasa tahun sakali bere kiai teh BHS. Di ewang. Ieu mah ka kiai meuli mere BHS, ka kiai teh urut maweteun. Atuh nu bogana teh subuh-subuh ngajung jurigan. Matak di Bandung mah loba ustad jujur sia astagfirullah ka kiai teh nyebut jurig sakali deui turun aing mah ya. Bieu kiai di titah ngagotong bagasa. Ayeuna kiai disebut jurig di dieu Gusti untung aing ya. Lain orang dieu ya ampun kuat waranian ieu mah ya. Subhan. Tah mata kiai teh ieu budak-budak teh sina jara di santri, sina ngararaji atuh. Nah cenah pangarsambung abi mah cenah boga budak jadi santri. Nah cenah bet mung budug. Keun bae da budug-budug oke barorok sia. Di mana ya budug barokah? Ih aing ampun ieu. Barorok ejeukeun bae santrina budug da ajenganna oge pasti bunga. Astaga. Tilu cenah tah ngahina ka kiai ya. Ampun Gusti. Bener orang dia mah pangarsa geuningannya. Kotwaranian ka kiai ieu Gusti aku. Lain pang dieu di kotwaranian kunaon nya. Untung aing teu kawin jeung orang dia ya. Ampun subhan.